Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sapertos biasanya di acara dongeng pang beberapa mana di kandagana kidagar official YouTube. Aki sejang dongeng deui neraskeun hanca nu katunda. Dina dongeng anu judulna Jawara Gunung Burangrang. Kiwari nincak kana bagian anu kaopat pamirsa. Kumaha rasana lakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Kangge anu nambihan manco nambihan pisan ngadengkeun ieu dongeng eta nabi tos lawas manco teu acan subscribe mangga ulah asa-asanya. Di subscribe heula ditoya palebah tombol loncengna supados naon cenah ki supados aya notifikasi atanapi beja kana HP-na sewang-sewangan upami yakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana parantos subscribe, like, komen nya mairan dina kolom komentar oge nge-share ngabagikeun dongeng-dongeng Aki boh ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook sareng sababina sajabina deui. Hatur nuhun mugi atuh sadayana ayeuna ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna dipaparinan kasehatan lahir sareng batin, dijembarkeun manahna, digampilkeun rezekina oge ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Pamirsa pamugi dongeng tiasa janten panglipur kalbu, pangmeberah kana manah, pangrepeh kana hate. Oge sasieun sabeunjeurna aya hikmah nu tiasa dicanak urang sadayanya kangge pieunteugan urang hirup kumbuh di alam dunya. Pados nyangkolong teuing kana waktos mangga urang pedar deui dongengna. Urang ngamparkeun sama kabuitanana anu tos rarombeng pamirsanya balas dicalikan. Tos mang tahun-tahun ni sama kabuitan. Para samakna sor awuk sareng bajigurna mangga kaparayun sadayana prung ngandalkeun cocolek tarasia nama yut ki yudi ngahehe semungoa barang sajengkal diseukeut bodogrek antal kana kulitna sakilat ki yudi ngulawit 180 derajat katukangeun awak ki buyut tina jurus tampele mepet dituluikeun ku jurus lodaya ngarontok mencek dua leungeunna teh dipake ngetig punuk ki buyut kenca katuhu hiuk habak. Ayo awan ki buyut ngawowong teu kuat nahan ka nyeri dua leungeunna teh ngageter celik badaogna murag punuk jeung tonggongna asa pasiksa. Aduh ampun ge goring saja sareng bongkokan ampun cek ki buyut bari humaruru. Ai kitu mah geus ku kaula dihampura. Urang ngahiji weh maneh sanak buah milu balik jeung kaula ka pasir ucing. Urang nyieun komplotan nu leuwih gede tur leuwih dipikasieun ku balarea. Satujuhan teu anjeun ki buyut tembak ki Yudi kalah ngajakan ki buyut pikeun ngagabung jeung manehna. Kuring mah sejang ngiringan weh. Kumaha pangarsa kadua ceuk ki buyut. Eledet darek kumaha deui rek ngalawan teu wani mending ge atuh ngagabung. Syukur ari kitu mah. Tuh udangkeun jeung ubaran heula anak buahnya tuh. Terus urang dalar heula di warungna Cemarni.
Antuk nama dua komplotan begal tengah hiji, kabehna jadi genepan. Di katuaan ku Ki Yudi Bajing Setan, wakilna Ki Buyut Jagalpati, nya anggotana Ki Maman Jumadi, Ki Karim jeung Ki Ade. Sanggeus dalahar bala kecrakan cereng dahareun dibayar ku Ki Buyut. Terusna mah sagenepna tinggardig arinit muru ka Pasir Ucing. Urang tenden heula lalampahana dua gerombolan garong atawa begal anu geus ngahiji jabeungkeutan di katuaan ku Ki Yudi Bajing Setan. Ayeuna urang caritakeun deui Anggraeni alias si Mawar Bodas anu keur lempang bareng jeung Rahmat. Teu karasa di jalana jog wae maranehna geus anyog ka kota leutik anu campernik nu katelahna dayeuh Cimahi. Cimahi teh hiji kota anu beunang kasebut leutik damung ngawengku 3 kacamatan. Tapi sanajan leutik ari kotana mah kacida resikna. Nepina ka Cimahi teh dina wanci Syariak Layung mehrek adak ka wanci Magrib. Mawar akang mah tos kukurubukan ya teh. Urang milari warung sangunya. Rahmat Cumarita. Sami abdi ge Kang, mangga atuh. Walon Mawar Bodas bari ungeuk tandaning satuju. Kabeneran pisan belah wetan parapatan Cihanjuang anu berasna ka lembur Cibabat aya warung sangu leutik anu katempona basajan pisan. Tapi ari daganganna mah kacida pepekna. Srog duanana kadinya asup ka jero warung. Gek dariukna bangku panjang yang hareupan meja jajar. Barade tuang ieu teh Aden sareng Enden teh nu boga warung dareh deh naker. Bari geuwat ngasongkeun 2 gelas si teh haneut. Sumuhun wi. Sang Bodas sapiring tambihan we ku goreng hayam sambal jengkol tah. Sambal sareng jengkol maksud teh anu jengkol nu ngora. Tumpangan goreng tempe. Ulah hilap sayur hasem. Sanes hasem baleuy kamarina tapi sayur asem bi samangkok mah. Cek Rahmat bari tutunjuk. Kana goreng hayam nada mentokna. Sumangga Aden dupi Enden geulisna bade tuang sareng naon. Si bibi ayeuna mah panonna neuteup ka Mawar. Abdi mah sareng pais lauk emas. Sambal pedei ngora takokak sareng bacem tahu bi. Sayurna sayur lodeh we nya. Mawar ngawalon bari imut ngagelenyu. Mangga sumuhun antosan sakedapnya cek si bibi bari geuwat kuragiru ngaladangan. Ponyo naker barang daharna teh kawantu geus leumpang jauh bari tanaga sesa padungdung jeung komplotan rampok Ki Buyut Jagalpati. Atuh Rahmat mah nepi ka urug 2 piring sagala. Oreule teurap kop kana caw Ambon anu nyampak na luhur meja. Samuel disamuelkeun bangun ngeunah pisan. Abi hari di dia aya tempat ngararab henteu. Rahmat tumanya kanu boga warung. Teu aya Den. Da ibi mah sanes panginapan mu ngawarung tapi upami Aden kersa mah di bumi bibi we atuh eta di pengger warung ieu aya 2 kamar kosong. Margi bibi mah tos teu gaduh caroge oge barudak tos marisa gaduh bumi nyalira. Mung hampun dan we bilih
Tempatna putrak patrek maklum saung butut. Si Bibi asongkeun kamar imahna. Asa wios binu penting mah kuring jeung ieu Nen Mawar tiasa ngarerep teu kaibunan. Ceuk Rahmat bari rada seuri koneng. Nyebut Nen maksudna mah heureuy supaya leuwih loma. Tapi aden sareng Nen teh ieu teh istri sareng caroge kitu, tanya si Bibi. Sanes Bi abdi mah bade gana Nen Mawar. Temal Rahmat bari maling reret deui ka Mawar bodas. Nu direret teh ukur cicing bari pipina semu bareubeu. Geus kitu mah atuh creng. Rahmat teh mayar urut dahar sakaligus pikeun ongkos sewa kamar si Bibi. Wanci sareureut budak. Duanana masih ngobrol uprak di tepas imah si Bibi. Akang teh bade tumaros. Ari Mawar teh tujuan saleresna bade maluru saha. Rahmat tumanya bangun penasaran. Ari namina mah teu apal Kang. Mung rupaanana masih rada emut. Anu jelas nama maranehna teh begal. Anu sok ngarampok ka imah-imah warga lembur. Oge sok megatan di jalan anu saruni. Cek Mawar bodas bari ngarinat ka Rahmat sarnud cenah aya nu ngageter kana jantung Rahmat tuluy sumarambah kana bayah ningali rindatna anu geulis. Aduh, atuh pibahayaeun hungkul lalampahan nyai teh. Bari ragamang leungeun katu ngaragamang kana leungeun kencana Mawar. Ulah ngiring atuh ari sieun mah Kang. Sena mah akang mamulih we atuh ka Cipanas. Bilih bojo akang di deupeun. Walon Mawar bari ngepeskeun leungeun katuhuna Rahmat. Uluha melehem Rahmat teh tapi ngawalon deui. Apun tanyai sanes akang sieun mung atuh lebar we paminu geulis kedah kunaon-naon lantaran bentrok sareng komplotan begal. Terasna ge da akang mah teu acan gaduh bojo, masih lelengohan. Perjaka tong-tong naonnya. Pamaget mah pinter ekol. Nyaurkeun teu gaduh bojo, ari cuka cekel parantos pinter. Mawar beuki nyedakeun. Disumpah nyai akang mah masih jajaka tong-tong. Hapunten nu bieu mah rumaos akang teh lepat. Eta tuda panangan teh sok palit teu pupuguh. Rahmat ngajawab sakeunana bari jeung seuri maur. Kieu we atuh nyai nya urang pegatan di tempat ngabegalna sugan we aya raratanana. Rahmat teh nuluykeun caritana. Ana ari akang apal gitu tempat anu sok aya begalna. Mawar bodas penasaran. Ya sabagian mah apal da akang masuk ngider icalan baku apanan. Sabagian deui mah teu apal tapi gampil urang tataroskeun we atuh di jalan. Ceuk Rahmat. Nya urang mimitian enjing we atuh Kang. Ceuk Mawar bari marah mai parumana. Siap akang mah najan iraha wae oge. Siap toh pati jiwa raga pikeun melaan nyai anu tos bela ka akang. Tema Rahmat rada lugina ngarasa usulna ditarima ku Mawar bodas. Isukna rebun-rebun keneh duanana geus ngagedig arinit. Leumpang kebat ka kulon mapai jalan gede anu berasna teh ka Padalarang. Tengah poe jog-anjog kalebah lembur Cimareme. Tuluy ngaso heula sakedapan dihanapeun tangkal caringin anu ngarang kadak dahana ngiuhan jalan.
Kabeneran aya tukang es dawet anu sarua keur ngaso hanapeun tangkal. Dudukuina dilaan dipake ngageberan dadana anu ngoprot ku kesang. Mang esna 2 cek Rahmat ke tukang es. Oh mangga Den, tembal tukang es haripeut. Teu lila sor 2 gelas es disodorkeun ka hareupeun Rahmat jeung Mawar. Lain mang rek tumanya kuring teh ari jalan anu ngaler eta berasna teh ka Batu Jajar sanes. Tanya Rahmat ke tukang es. Oh, cuman Den, tapi liwat tengah dinten maulah nyorang jalan eta lah Den. Soalna ka sorenakeun mah sok raman aya begal megatan di jalan. Cek tukang es. Oh, nya nuhun atuh mang, sabaraheun esna? Cek Rahmat deui. 10 rupiah Den. Walon tukang es, ku siwa Rahmat muka kanyut kunangna tuluy ngaluarkeun duit 10 rupiah songkeun ka tukang es. Geus capena sirna mah kuniang duanana hudang dina diukna. Urang cobian kana Batu Jajar teh ya Kang. Tadi saur si Mamang tukang es, sok remen aya begal di jalan cenah. Mar bodas melong ka Rahmat minta disaluyuan. Hamohon, mangga urang kadinya we atuh. Hayu cek Rahmat. Mending duanana arinit mapai jalan desa. Anu karake di Batu sayana meunang gotong royong masyarakat. Nyata jalan teh anu berasna ka lembur Batu Jajar. Karake menang sapanyeupahan kolot jalan nu disorang teh maniti isieun naker liwat cukang Cigurawes nikung ka katuhu mapai sisieun leuweung leutik. Nah atuh hari pasanapeun tangkal kiara anu dahana ngaroyom ka jalan ari gajleng-gajleng teh. Aya 4 jalma make papakean sing sarua hideung tinggal rajleng megatan Mawar jeung Rahmat. Nu duaan mah apal pisan kanu tinggal rajang teh da can lila kung si bentrok basa ditutugan barongpong tea. Nyaeta Ki Maman jeung Jumadi. Ki Maman jeung Jumadi silih polong barang sidik nu dipegatna teh jalma nu pernah ngelehkeun maranehna. Ambek jeung dendam aya, sieun ge aya, tapi teu lila timbul kawanina peda ayeuna mah aya opatan. Ditambah 2 jadugna nu masih ngawaskeun ti kajauhan. Tak kudu capek neangan oi. Ya bisa males kan nyarinya bakal menang duit. Tambah bakal menang nu geulis deh. Ki Maman seuring ngahaha bangun nguntuk naker. Geus bosan hirup sigana mah maraneh teh nya. Can lila ngomong rek insap. Ayeuna geus ngabegal deui. Moal dibere ampun sia ayeuna mah. Rahmat anu namalang bari nulak cangkeng. Mawar bodas mah nitenan opatanana. Nu 2 mah sidik anak buah Ki Buyut Jagalpati ari nu 2 deui mah anyar pinanggi. Nu hiji genut bayuh-yuh. Ramona siga beungkeutan leupeut baradag. Letahna tembong ulah lel bae bari mencrong ka Mawar bodas. Ari hijina mah katempo kalem awakna begang tapi keuretan beungeutna kawas lain urang Pulau Jawa. Jumadi jeung Ki Maman teu sirikna paheula-heula narajang ka Rahmat. Da duanana ge boga kakeuheul anu sarua peda pernah dielehkeun basa harita ditutugan barongpong tea. Hiuk suku katuhu Jumadi datang ti kencang arah kana cangkeng Rahmat sebrut pereup katuhu Ki Maman ge nyebrut ti hareup rek ngarak-rak iga. Ari Mawar harita teh dikepung ku 2 begal baturna Ki Maman jeung Jumadi anu moal salah deui dina dedegan mah pastina Ki Ade jeung Ki Karim anak buahna
Kiyu di bajing setan di pasir ucing. Gajlang harita rahmat ngagajlang kagigiran kimaman belah kenca. Hiu keduk perep kenca rahmat ngadagor careham kimaman. Aduh, bareng yang gitu datang dajongan Jumadi anu nyampek ti kencaeun kimaman. Rahmat bari nyerengeh nyurungkeun awak kimaman anu geus leungit kasaimbangan awakna. Dumeh tadi carehamna dihanca ku perep rahmat. Atuh solontot bru bae awak kimaman teh nindihan awak Jumadi. Nah kisanak mah kalah silih tangkep gitu baraya rek sasonoan mah tuh kali itu dinusuni ka itu nyumput. Cek rahmat mamanas hate musuhna. Bangsat dipodaran sia ku aing seret maman masat badogna. Jumani ge sarua nurutan ngalugas badogna bari huntuna kakerot pinuh ku rasa ameg. Suruntu congo badaug kimaman nyuruntu dina ulin Cigalontang. Datang nati hareup rek meulah dada. Ari Jumadi ngagajlang ka satukangeun rahmat. Anu maksudna mah rek narajang ti tukang, tapi rahmat geus bisa nitenan gerakan nu jadi musuh-musuhna. Sakilat manehna ngawangun gerakan kalakae katebak angin, awakna kokoleaban hese pisan ditoel ku badaug musuh. Tiap-tiap rekeuna ditarajang awakna gerak nyingkahan panarajang bangun enteng naker. Atuh nepi ka ngoprot kesang Jumadi jeung kimaman teh balas narajang rahmat tapi nu ditarajangna teu keuna-keuna. Ulah ukur cat bali cat sia. Ukur bisa nyingkahan panarajang unggul sia deh. Ai sia bener lalaki mah males narajang atuh. Cek Jumadi anu ambek kapagung bari nyaritana bari napas nareng hapranjuk ngahegak bakat ku capek nya bae baraya ari hayangna kitu mah tadah ye hiya tema rahmat bari sakilat ngawangun jurus galura laut kitu ngagunakeun satengah tenaga jero. Hiu wut gelebug dua rangeum angin keluar tina dua dambal leungeun rahmat. Datangna kawas ombak ngagulung bari ngandung hawa panas ngadah kana dua musuhna. Jumadi jeung kimaman sadaya pola nahan eta serangan, kulitna karasa beurih angeunna nyesek eungap bari panonna karasa nyeri kawas dicocogan ku jarum seukeut. Ukur sababaraha kedapan Jumadi jeung kimawan bisa nahan angin serangan galura laut kidul andukna mah duanana ngajengkang ka tukang teu hudang deui bari dina sela-sela bibirna teh katempo ngalay getih kentel beungeutna pias kawas mayit. Dina kayan kitu corelat kalayang jeleng clek aya nu datang deh si oreng saurang awe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dede. Heup. Ulah dituluykeun heula garelutna ieu. Dawaknosna ge kabujang seep. Mendingan ge jarajan abug heula ye meh ngeusi tanagana. Dede. Tah kukurau tah bari ibi teh nyanak ieu tah leupeut tah nyanak lotek. Nyanak bala-bala masih haneut gehu tuh. Sok geura pamirsa ngaropi heula jarajan heula ye. Wah, pamirsanya. Kaujang norojo bisa ruitina atau kunorojolna tukang awu kurang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalakon Jawara Gunung Burangrang bagian kaopat ca urang teuneun heula dihaneuleum sieum geusan sampeureun urang tuna dihanjuang siang geusan laeun. Urang sampeuring di bagian anu salajengna pamirsa atur nuhun kasadayana para mancor salam dunya anu meka memet kana dongeng Sunda.
Salam kasadayana kumwe nya tong moal diwilah-wilah sami sareng ngadangukeun nya. Atur nuhun parantos satia manco ngalaikan mairan oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng agi atur nuhun panginten sakitu heula nya anu kapihatur mugi sadayana baraya di mana bae ayana aya dina kawilujengan kasehatan nya kawalujaan karahayuan oge kasinugrahan amin amin ya rabbal alamin. Akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.